Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul loba anu mikir jeung daang isukan. Nah, Ki nepikeun ka mere judul kitu emang masih loba anu mikir seker daang isukan. Ki Kampak lain salengkah dua lengkah teu ka kidul teu ka kaler teu ka kulon teu ka wetan. Ki Kampak tukang ulin tukang aprak-aprakan. Emang loba anu kitu Ki ngajedig ngajuta keneh ya. Masyarakat urang anu masih mikir loba anu mikir jeung barang hakan isukan kudu ka mana kudu neangan duit ka mana loba anu kitu ngajedig. Aya nu daang isuk mikiran daang jeung peuting, mikiran seker jajan anak, mikiran seker sakola anak kahareupna kumaha, mikiran seker cadangan gering kumaha, mikiran seker nabung boboraah zaman ayeuna jelema bisa nabung lolobana koreh-koreh cok. Maksudna kumaha Ki? Aya dikoreh aya dipacok, bener teu? Aya nu bulanan mah henteu meureun Ki, anger loba keneh anu bulanan ge ngan sakadar nyekel. Duitna labas, labas ka mana Ki? Mayaran hutang. Hutang naon Ki? Zaman ayeuna teh hutang motor, hutang mobil, hutang ka bank. Ujung-ujungna kumaha? Dordar jeung saha? Jeung pamajikan kaakibat naon kabagian cuman 200.000, 300.000 kitu ge kabelikeun deui. Kabelikeun naon Ki? Lolobana mah naon? Listrik ngadak-ngadak modar beak pulsa kabelikeun deui tungtungna naon? Boboraah jeung nabung, bener teu?